Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipika hormat, teka langkung rerencangan anu kusim kuring dicintai oge dibanggakeun. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kanu Maha Agung margi barokah sareng rahmat mantena urang tiasa ngariung mumpulung dina kesempatan ieu. Tata krama Sunda teh nyaeta aturan atau sopan santun nu aya dina ngagunakeun basa secara merenah saperti kumaha ngagunakeun basa Sunda anu lemes tawa kasar jeung sejabana. Tapi kiwari tata krama basa Sunda geus secara resmi ditangtukeun yen ragam eta teh ngan saukur dua, nyaeta ragam basa hormat atau lemes jeung ragam bahasa loma. Basa hormat atau lemes umumna dipake dina suasana resmi, nyarita jeung nu dipika hormat oge nyarita jeung nu can wanoh. Sedangkeun basa loma umumna digunakeun dina suasana loma atawa jeung batur nyarita nu sarua ngagunakeun bahasa loma. Rupina mung sakitu nu tiasa kusim kuring dihaturkeun.